Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mah, keur masak naon ya? Keur iya mamah mah Neng, keur nyen roti bakar. Tumben mamah nyen roti bakar ya teh. Bisa lagi kan mamah mah nyen sawo goreng. Eueuh sanguna rek nyen sawo goreng teh. Ya, kana. Ya, asik. Nuhun mah. Kade eta mamah mahanana 3 nya, bagi si Ica jeung si Jasmine hiji ewang. Iya mah. Tapi Neng, mamah teh asa teh ningali si Ica geus 2 poe, henteu kitu geuring mah. Teu si Ica mah teu geuring. Ngan naon ieu teh Neng? Si Ica ngadahar keong racun deui ieu teh? Hah? Henteu si Ica mah. Si Ica mah sehat walafiat mah. Alhamdulillah atuh are sehat mah. Nya geus atuh mah ari kitu mah. Neng makan heula nya. Mangkat ka mana ari maneh Neng? Nya ngaji atuh mah. Ngaji beurang. Har? Nah ngaji teh beurang ya, lain apa penting? Dipindahkeun jadwalna jadi beurang mah. Soalna si Umi teh eurek body rafting cenah di Pangalengan. Jadi ngajina beurang. Oh gitu. Gayanya eta si Umi body rafting. Dan kela. Lain apa Sabtu mah libur ngajina ieu teh? Teu teu libur. Da ngaji mah eueuh liburan, eueuh liburna. Hari Sabtu kamari mana teu ngaji ngomongna libur lain? Oh, eta mah Nengna hoream ngaji mah, jadi ngomong kita Assalamualaikum. Har, mana teh ngabohong ka indung Seneng? Dasar budak ngurus tunjung. Mah, naon deui atuh mana teh jeung balik deui sagala? Bekal Neng mana? Eta bekal di nulangeun geus di sekelan maneh. Lain anu ieu atuh mah, tapi anu ieu. Mana? Meni beuki teh nya maneh kana duit? Ya. Mah, ieu teh henteu pulangan 40. Oh, panya teh kabeh. Kada tong bawa pulanganna atau dijajankeun kabeh. Iya. Meni era kieu meskipun ngeletikan tapi kan era. Itu kan aku flaster. Si Jasmine geus cager acannya biru MBG-na. Assalamualaikum, Jasmine Kurimin. Waalaikumsalam, kita tungguan. Iya. Jadi lima Bu Erna lamun dipauk teh naon kitu. Mau dicarekan. Ini loba kieu kabita. Jasmine, kamu geus cager encan ieu teh biru MBG-nya? Acan. Oh, acan. Tapi nah di plesteran Jasmine ini teh biruna gedean. Henteu ieu mah hayang aku make ieu. Bohong. Tidak mungkin kamu memakai anu kitu tanpa alasan mah. Kamu eranya pipi kamu biru MBG? Iya, aku era. Aku mengakui. Meni kudu era ari kamu Jasmine pada mah tunjukkan pada dunia kamu teh memiliki biru MBG, aset MBG. Nih, ku keketenya teh biru MBG, geus nyaho ini teh warnanya ungu. Nih, kelihatan enggak? Ungu. Wow. Oh, heueuh nya. Terus biru MBG warnana kumaha? Biru kumaha? Tanya nih ka mana wae, mana emang ngomong tehnya Farugo. Iya, meni marah-marah wae nya si Jasmine Kurimin disentuh gerak ku Neng anu unguna. Har, anu deung aja teh kadon caricing di dinya geranya. Neng, Jasmine, beda kamaran aja, Maknya. Ini Bunda, kita teh mau ngaji. Maknya, nah ngaji teh wae kieu Neng tawangi. Ngan Jasmine, nah eta pipi di pelesteran yo. Eta Bunda si Jasmine teh. Ini teh gaya Bunda, gaya anak muda masa kini. Oh, kita teh maknya mending aya-aya wae nya barudak zaman ayeuna. Tapi barudak, ieu Bunda teh boga info yo. Info apa ini teh Bunda? Dolar turun? Maknya, lain atuh Jasmine lain info anu kitu yo. Eta mah bagian Papurbaya. Terus info naon atuh Bunda? Bunda ada muka MBG ieu teh. Si eta mah meni kana MVG wae tadi tehnya. Jadi kieu barudak
engke teh nya di warung bunda aya menu anyar ieu sapel pancake ieu sok. Tepuk tangan, tepuk tangan. Naon sapel pancake teh bunda? Eta geuning neng kue anu moe-moe geuning, nu tuing-tuing gitu mau nya. Oh eta. Surabi lain? Nah jual kena surabi ari kamu neng. Iya kan surabi mah badag munu jadi tuing-tuing gitu kan? Maknya lain surabi neng pokoknya mah ke warung bunda we nya abeh terang eta sapel pancake. Nah kudu engke ieu teh bunda henteu ayeuna. Nyopan atau mah bunda capek kena maknya pokoknya mah engke we ngos ka bundanya. Bunda enak ekstra tulanya maknya tapohonya. Iya bunda. Bura atuh Jasmine kamu tadi sendalna nih tadi dipake-pake sendalna. Nih sabar atuh kamu teh neng karena aku teh lagi sakit ini teh. Ini nggak boleh gitu sama orang sakit teh. Da anu sakit nangnya banget atuh Jasmine lain suku. Emang kamu pakai sendalna banget? Henteu kan? Atau sendal neng dek anu banget kamu kan? Ya udah atuh iya nih for real dah tuh. Can arinit kene eta barudak. Nungguan nahaun cenahnya enggar ararinit. Ica, nah kamu memakai anu kitu ya teh? Kepo. Hari tuh koneng, mana mah ditanya baik-baik teh kawan kawas kitu gerem nih, amit pisan mana mah ih. Meni antep kena tuh neng lah jeung kitu mah, tong ditanya tong dibaturan meni sebel dia ke koneng. Tengah. Nih gara-gara kamu atuh udah kamar teh maaf-maafan jadi kawas kitu meni merusak persahabatan. Nah jadi nyawakan aku ini teh kasih Ica anu gak mau minta maafnya juga nih. Pasti bete banget deh. Hari siratna kumaha cenahnya saminggu ngalonda teh cokot-cokot Andriana. Butuh teh si eta cenahnya. Punten Ratna aya. Oh geuning. Punten Ratna aya teu Ratna. Aya di sini, hey. Ari mana Ratna? Ratna teh jokot ku saminggu nih cokot. Sabar, hey. Baru juga pulang udah dimarahin. Sok pelan-pelan ada apa? Hari mana niat tadi kalau kita nggak sambil tercokot-cokot teh bani niat teh Ini pelan-pelan teh ngomong teh ini nggak kedengeran. Kok cara tetap pelan-pelan guys pelan-pelan gerak. Tadanya jeneng kumaha cenah sirat lain mana? Maksudnya teh bukan pelan-pelan suaranya, tapi pelan-pelan ngomongnya gitu. Ngomong aturanna mana teh. Ari mana niat teu ngalondret teh. Tebalik pisan saminggu teu dicokot-cokot. Meni slow gitu ngomong teh, yang biasa aja tuh ngomongnya yang normal-normal aja kesel deh. Nah, rambut. Nya, mana mah nih serba salah teh. Apa sih ngalung-ngalung keresek? Ini kan cangcut rantai yang hilang. Kok ada di kamu sih? Kok bisa cenah ada di kamu? Pan mana teh ngalondri ka Ratna Kak Imas, Ratna. Saminggu teu dicokot-cokot. Kumaha cenahnya? Loh, iya tah? Kok Ratna bisa lupa ya? Kumaha teh lupa teh Ratna mana mah huis kamar ke Ratnanya. Ngora kene geus huisan. Hai, ini bukan huis ya, tapi ini tuh pirang. Ratna kan janda pirang. Lah kumaha? Mana teh duitna dukun? Duit apa ini teh? Laundry? Emang sama Ratna belum dibayar gitu ini teh Imas? Ya aja lah. Mana atuh baru ada kan duitna nih. Emang sayang jajan tuh. Yang jajan bakso tukang bakso nungguan. Mana? Bentar atuh. Loh, kok uang Ratna nggak ada? Kayaknya masih di ATM deh. Yaudah tuh kalau kayak gitu mah Ratna ke ATM dulu ya. Bye Mas, thank you. Har, jeung ide cagala ari mana Ratna? Eta si pirang nih, mau kebalegan teh nya. Mau jadi mau beli bakso teh. Pengumuman. Di warung bunda ada menu baru. Maknya siapa orang tercepat bisa mendapatkan menu terbaru tersebut gratis. Kita yang tidak mau. Maknya, waya. Ya mah emas kudu pangkalana. Woi. Mana? Maknya emas. Mana geus ada di segala. Dek naon ya?
Ya aduh nyamperkan anu gratis atau bunda. Geus naon deh atuh. Aduh kanu gratis mah kari-kat emane mah enyong. Jadi naon anu gratis teh bunda? Apa? Sopel pancake Imas. Apaan tuh mana ieu teh? Kadaharan orang Jepang eta teh. Ente juga dapat apa? Mana penting mah gratis. Naon anu gratis? Eta Imas sayang. Nyanggus tungguan atuhnya, bunda can anggus jangan ada dana terus can beberes ya. Maknya antosan heula nya. Nya bunda sok. Asik euy, sopel pancake. Tapi gala, eta mah nampak lagi ieu nya lagi nyamuk. Handbody nyamuknya. Sopel autan. Nah. Ini masih beda autan atau ber gitu. Bentar bunda. Har. Corok. Har, mana geuning eta Mas dia? Keron mana ya? Nya karena atuh meni kepo mana mak mo. Mane sombong mana Mas? Mana eta si bundana? Ari mana Mas ternyata tengah jawab yo. Karon cicing. Har, eta teh kain bahasa ya teh. Abi. Nyaho atuh Mas mana teh banyak kepala rumput yang bergoyang. Mana si bundana ieu teh? Ting tak apa? Si Imas meni. Punten bunda, aya ya bunda. Punten bunda, aya. Meni gandeng mana teh papon? Aya itu si bunda mah di jero. Oh, ati Imas mana teh? Jadi pan cepopon teh kudu gagaroan yo. Meni itu balik pisan mani. Meni kumaha Imas ya? Tadi ngomong teh meni ngatur. Ari mana nih ketua cepopon teh Imas? Ku cepopon gegel gara mana? Si popon orang Google gegel meni tanopi si popon Google gegel ya tanopi. Maknya, naon eta meni gara randing kumaha didenge-denge teh nya? Naon? Eta si orang ada gagal Imas geram meni. Ditomak ku Imas geram. Henteu meunah heureui mah heureui. Si Imas sok leuwih ada tante. Jadi naon anu gratis teh bunda? Meni rikat kitanya ari kanu gratis mah dasar cepopon orongah meni. Da mal dibere maneh mah popon? Duh bener eta bunda. Cepopon teh dibere meni tega bunda mah ka cepopon teh. Maknya kabeh ge mau dibere da. Hah? Nah ieu mah ge mau dibere ya teh. Apa nih Mas panggolan aya datang ka dieu ge? Nah kieu ya teh. Teu sesuai omongan Mixer yang nyeun sapel pancake na leungit Imas ieu teh. Kumaha geus diteteangan teh eueuh ieu teh. Maknya. Alah. Kumaha nya pon? Har. Nah eta juga kecepopon aya mana Imas? Maknya. Bunda karek inget yo. Diinjem kumaha nya pon? Naon hantu oge si popon mah pan cek muna pas kamari cepopon nginjem ge teh ingat. Kitu. Asa deg-degan kieu cek popon sieun kapanggih ku cibuna kumaha teh nya? Maknya aduh bener ya teh pon tadi injem kumaha henteu ya teh. Henteu bunda pan kamari pas cepopon nginjem cek muna lain kitu. Tapi oge da. Ieu mah salamat jigana moal kanyawan ka cibuna. Alah bohong si popon mah bunda. Maknya bohong kumaha ya teh maksudna Imas? Teuing ari mana Imas jawab bohong. Bohong naon cepopon ieu? Nya, geuing sih bohong naon mah. Tapi nu jelas cepopon bohong soalnya urang lampot-empotan bunda. Ningali we. Geuning bener empot-empotan Imas jiga boal hayam. Tapi emang lain kitu nya, urang cepopon mah jiga boal hayam Maknya bener cepopon mah emang kayaknya bunda emang kikituan urang lain gara-gara ngabohong ya bunda. Teu percaya Imas mah. Jadi kumaha bunda ya teh? Sopel gratisnya wah jadi wae. Ya jadi we meureun Imas mah nya henteu bunda geus wawar-wawar dina speaker mah nya henteu. Maknya. Mun kitu mah bunda ka mama ning heula atuh nya nginjem heula mixerna. Mama, biar Lilis ngantarkan mixer. Maknya. Nah eta mah juga mixer bunda tapi kan bunda eta mah anu cepopon ya. Emang ieu nu mama kitu, Lina menang nginjem? Mana teh sok nyahonan ya ni dasar budak belago. Jadi anu benerna kumaha ya teh pon? Eta mixer bunda atawa lain? Lain bunda eta mah menang nginjem ti batur. Sok eta menang nginjem bunda teh. Batur sahari maneh pun jika anu aya we nu dek minjem ka maneh teh. Sakitu aruh ge. Nya ti batur atuh Iwan mending da si bunda mah teu nginjemkeun mixer jadi. Maknya tapi bener oge si poponnya da bunda mah asa teu nginjemkeun mixer ka si popon mah. Tuh, pan. Tapi eta juga mixer bunda pon anu diceklan ku si Stepi.
Lain benar menit percayaan teh hanya si Bunda ya, ka si Popon. Percaya? Bener eta teh Pon. Teu bohong mana ya teh? Ah, nya. Bener ya, Bunda si Popon teu ngabohong, cuer ya. Cuer kewer. Teu percaya Bunda ka si Popon? Henteu nya eta Pon. Kumaha tuh nya? Kieu atuh lah, beng ngabuktikeun si Popon beneran teu nama Bunda kieu we. Kumaha ya teh Mas? Sok Pon, mana dek jujur moal. Yo, disandra anak mana ke orang. Jujur naon mana itu Mas nih jeung Cepopon di taman anu kieu ya teh. Di talian nih jambul Cepopon. Nya kan keur disumpah ya teh Pon. Jadi mun mana bener gitu nya. Tuh ieu si Bunda teh nyokot mixer si Bunda, mana mau kumaha? Nya. Lamun teu bener kumaha Mas? Nya paling diparapkeun gajin. Jadi sok we Mas tanya nya sakal deui jawab nu bener. Eta mixer eta ieu maksudna teh nya mixer si Bunda lain. Lain Mas, kalau teh mun dipercayaan teh ya nya. Oh lain, Joyce, mulai. Urang kawetan lengser wangi. Hai, naon tadi yang dikeu-keu? Aduh, beri coba Mas jangan tahu dikeu-keu enggak. Turutan. Baca, anak mana kan gerung. Enggak, beri. Aduh, coba Mas enggak kuat eta teh mikir si Bunda. Tuh, Bang, ngaku Bunda dikeu-keun mah. Emang kudu disumpah pocong. Manyong, tuh Pon bener eta mah mixer Bunda, ingat Bunda. Kumaha mana cenah Pon? Tapi Pon Bunda mah teu nginjemkeun. Nah, bisa aya di mana ya teh? Coba Pon teh nyokot sorangan Bunda, di ampun aya coba Pon. Hah? Manyong nih, kokon bolongan pisan mana mah Pon? Aduh. Si orang mah kudu diberi pelajaran. Joyce, mulai lagi Joyce. Aduh, ceu Imas urang bajirorkeun we nya. Bang Budi siapa Pon untuk mana kita kegelan kayak kebaturan siapa Pon mana dek diparapun kajin banyak ampun aja coba Pon datang di keke ya beli carian beca dek diparapun kajin jinaon eta jin tamang Masalah parkir ya, ada balik kan, ada dahar. Popon, tinggal bolak-balik. Udah tuh yang besan ini nongkrong dikorbankan. Siapa Popon. Har, mana geuning ya tuh mana? Lah di mana? Kan tege pancing Bunda kamar. Ntar. Coba Popon tanya kok sorangan Bunda. Siti anjing.